dua taya maling, penting lagi diterima aja yang maling. Hah, garing gue baca garing lain. Nah, itu Siti, maling maling, lain galing. Hah, garing ada tuh sih ketiga. Aku teuing aku mah aja. Naon ada mana ada oke kalau nanti kan kata berbain. Iya deui nu hiji, aya maling Mang Rohman lain kucing. Hah, maling mana mana? Alhamdulillah, itu oge geuningan. Iya, itu mah malah pertanya saya ucing nah aya dapat kana para wes ben ucing dari ieu. Astagfirullah. Kieu pokona mah, deui kan kacepil. Penting tadi aya maling ka imah abdi Mang Rohman. Wah, lu bener cuma mah. Aslina teh Siti. Anak kecil mani ayo dia udah kenal aku. Kieu Mang Usman, penting tadi teh aya maling ka imah abdi, anu teh aya maling teh pinjam kulkas, panika kalakah maling barang-barang anu meunang beuleuh di warung Mang Rohman. Wah nanya aneh maling teh. Soalnya aneh boleh juga maling mas. Juga itu mulai yang banyak kerjaan terbawa duit. Teu juga maling da boke. Ibu cucu ada naon teh menilai sana teh. Ayo maling teh maling. Kalau di mana ayam malingna di masalah jam sabaraha? Kageula atuh ceuk, nanya launa teu kahatos. Ya atuh malingna di mana sok mangga jelasun si Dete. Pan kieu, ka maling teh abdi meser sandal ti warung Mang Rohman. Sudah kali teh langsung dipake ka pangaosan. Nah, ari tadi ditinggali geus eueuh deui coba. Pantesan pating tadi teh asa aya nu teh ketok tak tek pelihara mah. Kok gede pangsunan. Kieu wae enak mah, ayo urang atuh ke PRT. Hayu. Bisa PRT wae kita. Di sisi dia mau macam-macam dengan PT kumaha atuh dan sampai orang bisa nama peta maling. Kurang sekian solusinya. Nah, tadi mana beda sama tidak mantap. Kumaha ya teh Mang Rohman batu ngomong solusi jadi penetrasi KPD. Wah, hayang kacai euy, Ceu Siti antar yuk. Iya udah wae gimana ya baca ini lagi gua. Wah, bunga eta malingna. Cece, tinggal itu hanya di tukang. Mana tukang ngali teh aya oge. Lain tukang kali, tinggal itu aja jelma. Ayo buruan cuma majeng Mang Romana. Ayo. Beting maling teh ya. Ayo tuh Randa, tapi lalunya. Ayo semua nih. Ayo maling, rek monang di dia. Ente dak di makanan yang cekak tuh napa? Nah, kan yang ontel cakoya kibari, nah itu dari Bade Isa. Apaanan? Apa-apa dengan. Ayo buat orang bawa ke PRT. Ayo. 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 Udah.